sawahna teh tepi mahingan geus mama mah asal mangkat we nama di talangan heula nu rek mayar sawahna dianjuk deui kitu tah eta kersane Allah mama di ditu alhamdulillah jadi ongkos haji teh mama mah di ditu teh itikaf di masjid teh loba anu kusual artos kana pandanganana dugikeun ka ladang sawah sareng ladang di ditu teh lunas ongkos haji teh jadi lunasan mama mah geus balik ka dieu perjuangan masalah itu keajaiban Allah Subhanahu wa taala itunya jadi sejarah mama alhamdulillah gitunya sehingga mama tiasa sampurna tiasa munggah haji malahan munggah haji oke panglamina 4 bulan setengah di Mekah berangkatnya tanggal Hijrah berangkat nate tanggal 15 ke 16 haji anjeunna pangheulana balik nate ti ditu rapih napar awal langsung balik dan mengajubut ge sim kuring alira ke Jakarta Kang Caparita itu alhamdulillah eta perjuangan kersane Allah Subhanahu wa taala sawah anu geus dijual kita harita boro-boro aya leuwih boro-boro aya antung boro-boro aya kanggo bekal kita geus nepi ka Mekah tiasa ngajak sampai munggah haji kalau sadayana ya alhamdulillah dugi ka ayeuna tanah anu geus ka Mekah teh bisa kamilikan deui sabab diwakafkeun 50 batak tanah eta keneh aya deui nu nambahan 100 batak didinya keneh ti keluargana jadi kapungkur gaduh sawah 150 batak ayeuna oge 150 batak aya keneh tos diago ka Mekah teh aya keneh digentosan ku Allah Subhanahu wa taala kita harus kuningan ka sadayana alhamdulillah tahadus binikmat kanggo bekal pene saseureun sabeunyereun dieu pene hari panen mah sok kawalatran alhamdulillah kitu ta eta sejarah painten memang tos kuning ieu painten masalah kornaat mama moal aya nu tiasa nurutan moal aya yakin ya dugikeun ka usuk tadinya kapungkur di dieu dugikeun ka nangis pedah aya sim kuring di dieu da terangeun pen sim kuring madina sakedeung maneh sing kuat di dieu gitu ya alhamdulillah katingali ku anjeunna di dieu da anjeunna menikah ge pandeurinya ayeuna budakna kita dugeun ka 15 16 budakna teh ayeuna teh nah nikahna ge eta teh dijajab ku sim kuring karanca harita ya alhamdulillah ningali situasi painten kitu teh eta keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung nami pesantren Al Barkah dugi ka ayeuna alhamdulillah santri masih aya santri khusus aya anu sakola oke alhamdulillah aya numawi pidoana sareng dukunganana mudah-mudahan para putra putri alumni teh atrapi dulur-dulurna anu gaduh maksad bade masantren sareng sakola mangga manfaatkeun ieu teh pasantren teh nu urang diramekeun ku urang dihirupkeunana ku urang para alumni hoyong gagaduhan dina manahna yen i pasantren Abakah nu urang diramekeun ku urang dimumule ku urang dihirup-hirup ku urang nama baikna dijaga ku urang sareng pidoana mudah-mudahan di dewan kiai kita pun adi minta kesana makmu alhamdulillah tiasa istiqomah dia pidoana baik mudah-mudahan sing barokah rizkina panjangkeun yuswana saroleh putra-putra residatun penerus pun anak di dia banten hijal asep di dia ya alhamdulillah tos niat sadayana niat istiqomah di Al Barkah pidoana di sadayana numawi ayeuna alumni teh supados tiasa ngalomokan sareng ngaduakeun kitu tah ku dilongok kieu teh ya alhamdulillah maros pingah gitu gitunya itu kadang nama